warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana sejumlah peristiwa tos urang simpulkeun kenajan diwata ieu. Sareng abdi Sidaula Zahra, sareng rerencangan abdi Anissa Alicia. Urang langsung ke informasi yang mimiti dina wartayna bade ngajak ka wargi Karawang, tepatna di Kacamatan Kota Baru anu nu biayana masih pisan rame ku kadatangan warga sakitar. Kacamatan ieu tos rame didatangan ku warga sakitar di tahun 2022 pasca COVID-19 tos mareda. Rerencangan kuring bade ngajak kasadayana pikeun nenjo kondisi ayeuna di sekitar Kacamatan Kota Baru. Wilujeng enjing kasadayana, ayeuna abdi nuju ngadatangan salah sahiji kecamatan nu aya di wilayah Karawang, nyaeta Kecamatan Kota Baru. Selain pikeun nyelenggarakeun pemerintahan umum, kecamatan ieu ge osok dipake saker keperluan wargi sakitar. Contohna nyaeta ngalaksanakeun olahraga. Setiap minggu, seueur wargi sok datang pikeun ngalaksanakeun jogging sasarengan atanapi main bola atawa main bulu tangkis. Ayeuna abdi nuju dibaturan ku salah sahiji wargi anu tos setiap harina ngadatangan Kota Baru ieu. Wilujeng enjing teh sareng saha? Tepangkeun sami abdi Nadia. Teh Nadia, tos iraha teh ngadatangan Kecamatan Kota Baru. Sekitar 2 bulan yang lalu. Oke. Tos suami ya teh. Tapi bade nanya, apa Kecamatan Kota Baru ieu dijadikan tempat kepentingan pemerintahan setempat? Kecamatan ieu bisa disebut juga bebasnya pikeun ngalaksanakeun dalam baik. Wadai pemerintahanna mijinan para wargi pikeun kunjungan kecamatan ieu. Oh, gitu ya teh. Nyatos kitu kan kitu hatur nuhun ka teh Nadia nyatos nyempetkeun waktosna pikeun diwawancara ku sasarengan. Wargi sanajan seueur pisan wargi anu datang ka Kecamatan Kota Baru ieu ternyata henteu ngaganggu pemerintahan umum nu aya di Kecamatan Kota Baru. Bahkan camatna oge ngijinan para wargi jakar datang ka tempat ieu. Sakitu wae informasi nu tiasa ku simkuring di nepikeun ka anjeun sadaya. Balik deui ka studio. Hatur nuhun kana ila anu tos masihan informasi ngeunaan Kacamatan Kota Baru. Abdi Anindita sareng rerencangan abdi Sidaula Zahra pamit undur diri. Ngahaturkeun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.